mana? Balanya ke warung uus urang mah. Rek nganjuk paling oke. Sorry urang mah rek cash meuli naon ge rek sabungkus kopi saruntuy. Teu percaya aing mah setelan nu kieu mah nganjuk. Tong sok nganggo hirup batur. Ka itu ah. Aing tuturkeun da. Aing pasti nganjukin. Kemana wae? Aya wae sibuk we mah. Lain urang teh butuh rokok, hareupeun urang warung ngalueuh. Keur aku teh eueuh, ngan urang trek. Nyokot lah kayak dibayar lah. Sore sampurna mil sabungkus, kapal api saruntuy, budaya saruntuy. Rek nganjuk ieu mah. Cek aing oge naon? Tong dibere nganjuk. Itu di ditu warung. Bon age geus pinuh ngaran Aobi hungkul. Alasan mah cenah di warung itu eueuh. Bohong, manehna gede hutang di ditu walau geus numpuk ku ngaran Aobi hungkul. Aus yang bangkrut. Geus jadi eueuh barang lagi. Tong percaya ka si ieu. Rokok nage eueuh. Neng mah bisi teu percaya hayu ku abi dibawa ka itu. Percaya ka teteh mah. Nganjuk geus nganjuk mata ka dieu cek abi rek naon mainna jauh-jauh. Jauh-jauh ka warung hareupeun imana teh warung. Hareupeun imana heuh? Urang ge kene bon. Tah, cek abi ge naon hareupeun imahna teh pan warung. Naon jauh-jauh lamun bisa nganjuk. Alasanna mah eueuh barangna cenah. Iya we heuh. Neng tong huruf nusuk urang. Geus bieu di dinya rek ngahutang. Barang lagi eueuh da emang eueuh beak. Dinya mah kudu jeung hansip tah. Aya we. Era ulah sok ngahutang we jadi jelema mah. Era dan nu kieu teh bati 500 perak oge. Sabaraha? Rek dibayar ke sore. Jeung ulah sok nawar sih ieu mah sok nawar. Sok nawar nya. Nuhun ya. Sok nawar. Lain nawar. Rek percaya urang geus lila. Jadi kieu teh lila. Kieu ge aya utang teh mayar-mayar mah nya keur. Balan oge hutang mah hutang, balad. Balad utang. Untungna naon ieu? Ih, urang mah menyelamatkan dunia. Sarang neng tuh di mana-mana yang dibeseru neng. Ayo we ngaganggu we. Ulah dibere ka deui, ulah dibere. Udah ka urang ge masih balik eta mah. Geus pinuh di warung itu oge. Nganjuk wae heuh. Hoream tinggal geus untung ka dieu teh. Abi nganjuk we. Ih, atuh pan bieu geus dibejaan. Sok atuh baik awe mah. Heeh, sok. Abi nganjuk nu sakilonya. Sarua nganjuk. Sarua tong dibere ieu ge geus hitang. Naon henteu urang mah? Rek cash bieu mah. Rek cash. Cash sok teh. Ka teh. Sore. Sakilo we. Kela abi ka itulah nya. Siap. Rencana ka dieu? Nya ka abi ka dieu deui. Angger ieu nu boga materialnya teh ajeng ka mana ieu teh? Sayang ka mana? Keur meuli baso teh diuk lah. Ieu mah geus tong Bung ngomong. aing mah teh kabur deui dinya masuk para anggeus soreang. Moal kabur. Ena malin pidebateun urang neangeun piduiteun. Diuk lah diuk. Sok piduiteun mah aing aing didengekeun. Pak Haji ada apa anu beungar? Heeh. Rek dijualan sakan tukang material itu pan aya 1 hektar. Jadi murah. Soalna rek ngumrohkeun kabeh budakna jeung incukna. Hayang 2M sanawarkeun ka abi teh. Eta nu ieu. Pada aya sajian eta mah halodogen. Anjir untung eta mah beuli. Abi ku nyepeng 1M. Aya hayang sabaraha manehna? Hayang 2M. Deuh patungan. Oh bisa orang saya. Nah engke teh ek dipake naon da meureun kudu jadi duit tong aing mah geus aya dina otak aing mah aing merek melak cabe. Cabe mah hese kudu dicebor kudu dipupuk di naon. Ditah batur tong susah hirup mah. Loba anu 3 lebuk tina cabe urang mah lain. Urang. Cabe mah mahal. Nya urang mah lain hayang doma sok enak tinggal 2 jadi genep. Najis. Naon najis? Yuh doma mah tinggal disakanakeun tok. Engke kabon aing ledug. Bong aing mana lain ieu mah. Tong bisnis cengek ulah urang kena doma we babarengan. Bung urang merek bisnis cengek urang masuk we didinya mah erek domba mah bagi 2. Bagi 2 naonna? Didinya domba urang mah cengek ngan lamun eta domba didinya ngaledugan kebon aing. Ku aing deuleukeun. Domba aing walaupun pae. Asa bodoh teuing aing mah da domba mah teu gablek pikiran ke nu aing dilidek eta ledug we kebon urang. Domba mah teu sepeng cabe teh. Cek aing mah yeuh, cek aing mah geus cengek geus titik cengek leuwih halus keneh cengek mahal. Dengkeun. Sae ka teh nya panjang hampir 100 meter. 50 nanu teteh 50 ka di dieu. Tanu urang didekeun kanang domba teh di dieu. Embung. Kala botak ke embung urang mah. Ngaledugan kebon urang ke kebon urang pejet dah domba mah teu boga pikiran. Bakal butuh tina cek urang moal bisa domba mah bahan arau ieu teh perumahan. Tina podol domba teh bisa dijieun pupuk kana. Teu butuh aing mah loba pupuk nu lain teu butuh. Allahu Akbar. Domba urang moal teu butuh paduli teuing domba di dinya pejet modal aing mah teu paduli. Pokona mah cengek aing bung aing mah kebon aing ledug. Eueuh, ieu eueuh nu beukieun domba kana cengek mah eueuh kana jukut. Paling aing ke domba na uli di dinya kebon aing ledug. Halus, biari teh kudu ngarit. Teu kudu kabersihan. Teu kudu ngarit tungtung na teh laledug teu puguh we kebon aing teh. Aku domba urang. Rangsak teu butuh cengekna teh dihakan teu nyaho di dinya geus hafal cengek kada domba ngadar cengek. Can hafalin? Iya aing. Enggak cicing cek aing cengek leuwih untung aing mah cengek mahal wae. Cengek kaboli geus aduh regeung kieu. Jadi mah diaja kerja sama kita kerek ngalamun ya.
Moal urang mah erek ngeboncengek. Nengekeun. Moal erek tepi ka mana ge sok erek aing beuli ngeboncengek. Ya urang teh karek ngalamun can kabeli. Moal teu jadi kerja sama lagi urang mah mung geus kieu mah. Di bejaan. Cek aing ge hanya kal aing mah di dieu can ge ngomong ge sok kabur. Bieu ge aing teh haneut keneh ngomong, embung sok kabur. Can anggeus ama kapegung aing mah. Rek ka warung heula. Hoream. Jelema ieu deui. Ka mana? Hah? Ka mana? Rek ka warung teh. Nah, jauh-jauh teuing aya warung di ditu rek. Ka mana? Ka warung mana jauh-jauh teuing? Itu nu dihareup. Jauh-jauh teuing. Kan aya hareup warung, hareupeun ieu mah. Naon jauh-jauh teuing ka warung gitu? Bae atuh teh, kumaha abi rek balanya ka warung itu, ka warung ieu bae kumaha abi. Lain kitu. Ye, hirup mah di mana-mana ge jeung nu deukeut heula moal ka jeung nu jauh. Di dinya lamun pingsan ek nu nulungan saha warung nu di ditu. Moal. Naon atuh teh dapat jadi ngatur-ngatur abi rek meuli tarasi oge di ditu. Tarasinya kumaha? Geus ditanyakeun can di ditu eueuh tarasi. Encan. Hah, sok tanyakan heula ulah waka jor-joran ka ditu sajauh-jauh da ari aya pake truk mana naon jeung deukeut heula. Naon ih hoream mah papanggih. Heuh terus urang teh kudu balik deui ka itu atuh kumaha balik deui ka itu. Nah naon teh ulah sok hayang jeung nu jauh. Sok rupa-rupa wae hirup teh. Cek we atuh teh rek ka itu mah cek. Ka ditu ujug balik deui ka tarasi lin. Sok ka itu. Ih hoream nya kumaha nya loba ngatur. Ih budak teh nya naon teh. Di bejaan marak kadaung pisan aneh. Di bejaan bener teh ngalawan wae aneh. Butuh naog euy 1 kilo. 1 kilo? Heeh. Siap ngilokeun. Bungkus. Yuk. Aya ndog. Aya ieu. Astagfirullah. Kenaon di dia? Banyak. Astagfirullahaladzim. Jauh-jauh balanya ka dieu rek naon? Warung aya di ditu. Bae, balanya mah ku naon? Teu meunang jauh-jauh balanja kudu kanu deukeut heula memeh kanu jauh oge. Bebas balanya mah. Ieu sok bae, balanya mah ka mana-mana ge nu penting mah ulah nganjuk. Iya mah aya warung di ditu, karunya tuh warung di ditu. Bae atuh. Nu penting mah ulah nganjuk. Yo, jadi tukang warung ge kudu boga hate ulah hayang untung wae. Tuh, urang teh kitu. Saruana. Aya, terus jauh-jauh teh ditu. Urang mah di dieu deket di mana di dinya mah di ditu rek naon balanya ka dieu. Aus, mau jadi ya? Iya, ndok nang sakit. Mau, sok we ku ieu beuli. Udah gara-gara di dinya aing mah. Ulah sok hawak geus bagian dieu mah bagian dieu ulah nepikeun ka bagian di copot di dieu. Aya nu ngaranna mah lima. Geus mah jadi balanya na ge hawak dinya mah. Gobloknya suruhana. Hoream ka dieu teh sok kabur wae si Aubi mau ngomong teh urang teh ayeuna mah darek balanja. Cik bakal kabur moal ieu mah. Assalamualaikum. Salam, naon deui lah aing mung ah. Ka itu ah. Butuh eta anu paragi listrik nu meuneu ning hideung. Aduh, nya masing urang beuli moal, urang yang Urang mah moal ngajak pasea ek barang beuli yeuh, ulah sok neangan pinapsueun. nu meuneu teh naon? Eta nu hideung ningan ngadaplok meuneu. Tadi babawa aya di kana Paragi listrik anu meuneu. imbau gitu ngomong. Imbau teh eta. Ieu lain, Berapa teh? 5.000. Anjing. Mana teuing 5.000 nu kieu, pirang kieu 5.000. Sarua jeung material lain ge. Lamun loba mah. Di ditu mah 3.500 naon di dinya dendam ka urang mere nu kieu 5.000. Disaruakeun ampun 1.500 oge ye. Batik. Ieu teh modalna 1.500 dijual goceng. Bohong, ulah sok ngabohong jadi tukang dagang mah. Nyaho urang ge tong gede-gede teuing ye nyokot batik teh ulah sok gede-gede teuing. Ari hayang barokah mah. Rek dibeuli moal. Sudi aing mah teh jadi mahal. Ebel dasar. Kok naon hayo we. Tawar wae.